Ini Bandar Kelentit sama Bu RT, korban kemarin yang mau dijual. Ini salah satu korbannya juga nanti. Korban perasaan. Ini korbannya si Diman. Ceyayen lagi galau karena gadun. Tapi dia lebih panjang. Apalagi ini lagi pada galau. Gimana hari-hari kalian? Baik, baik, menyenangkan. Menyenangkan. Pet? Untuk anyar Oh, Bu Anyar. Menangan tuh untuk anyar. Pandak. Ega, iya boleh ya tuh 50.000. Saya udah pesan. Tuh. Ini Ceyen. Sosok Ceyen yang sangat judes, jutek. Enggak, aku baik. Padahal di Nakia nama bager, Bro. Ini si Batak. Tilu paket ya. Si Batak sama Hansip Darman. Tingali 150 teh tilu isina urang. Terus ikuti keseruan kami di Jajah Dengen Jangan lupa di subscribe dan like. Di subrek di channel apa? di Jajah Dengen. Channel. Busrek. Konten dikit di Jajah Kudengen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Wahaji pulang. Sehat, Wak. Ini ada Wahaji baru pulang arisan. Arisan. Pulang arisan, Wak. Oh, tos ngawas. Ngaji, Bray. Dikirain pulang arisan. Arisan waktu minggu. Ini orang lain. Oh, salah gitu. Salah. Kirain. Warisan. Dari Bang Emo kirain. Panas Kan aing mentana panas. Hansip Darman tiap hari selalu mencari drum. Buru, balik. 50.000. Goreng merek. Dikasih bantal pada empuk-empuk deh. Dikarenakan cuaca hujan, shotnya ditunda dulu. Sutradara sama kru malah enak tidur. Mang Acong tidurnya sama bantal yang ribet. Dan seperti biasa Bandar Kelentit sibuk dengan HP-nya mencari korban. Ngabaran Kelentit. Tunggu. Haram itu. Haram teh eueuh, aya mah haram bener. Kamu hujan kieu. Kopi, rokok, weh tuh. Nya Bu RT. Mohon. Tapi saya tetap setia ditemani sama Bu RT. Padahal Bu RT juga ngantuk. Dulu aslinya. Sini bobo di pangkuan. Aku malam tidur jam seberapa? Jam 12. Kamu teh tidur jam 12, aku tidur, kamu tidur. Tidur aku. Itu pas pamit aku pamitan di naru rek sare tapi dina. SW masih kene. Oh. Pancet heula jeung bebeb. Jeung bebebna cetan. Cek aku tadi kira sare nah hampan ngechat. Tapi dinya langsung main cacing. Action yuk. Next Pak ketemu Sir sabaraha euy. Pak RT, ketemu Darman. Itu. Saat si Bu Yayan. Yen, teks. Teks. Ini Bu RT udah beres ya. Aliran. Pantesan sinyal jelek. Suwe mang. Aliran mang. Oh. Suwe. Gaya Maret positif euy. Nah. Oke. Scene 3. Oh dia sapu-sapu di mana dia? Ceyeyen Rumahnya? disamperi Diman Bandar Kelentit Ini Mucikari. Iya, Pak. Siap. Silent please kawan-kawan. Roll. Action. Naon deui atuh ieu mah nih rungsi yang geus atuh teh bisa ka dieu mah naon deui atuh ka dieu. Nya geus mah nih main teh teu boga duit kitu deui dari ka dieu rek naon ka dieu oge eueuh duit teh. Pisan boring pisan nya geus ah. Ludet lalaki teh. Aduh aing boga gadun kieu mah pabeuli teh
Kat. Teh, langsung. Bisa gitu kan? Langsung. Berarti emang kudu neangan deui kisaran mah. Ya, aslinya. Jadinya Langsung nya pesepet nyemperkeun. Yo. Langsung nanyakan ku naon gitu. Naon ciga nu nyeruh-nyeruh kitu, Cen? Nanya ke naon, Bu RT? Aduh, Bu RT kasihan sendiri. Kita kot lah ngaruh sih. Nah, kita. Nanti kisaran mah kudu neangan nu anyar nu loba duit. berarti ai kieu cara nama urang teh kudu neangan di gaduh nu leuwih, nu loba duit, anu beunghar, boga mobil deh. Geus lah nu kieu mah tinggalkeun lah. Penting teh lah. Kunaon Jen? Asup anjing Asup atuh nah mana. Mana Ya langsung nyemperkeun. Tas. Teh sugan trek nyokot lah eta. Geus. Punten Cen, wata punten Cen. Punten kadi nyemperkeun maneh mah. Naon? Cen ciga nu bangun rungsing kitu. Rungsing aing mah gadun. Riuh duitan. Putus kana kali itu mah. Nah, nu anyar. Putuskeun kitu. Cen. Kumaha abi lamun boga ide ieu. Naon? Abi nu gadun mah loba nu kali itu mah. Pan Cen penting cair cenah. Alah, Naon penting mah cair cek Cen teh. boomer hayang mee. Baik Pak Abi Cen dijual. Pokoknya mereka dijual. Sakit bro, gue sakit. Semangat. Tapi ini semangat buat konten kalian semua. Semangat Mang Ahmad. Ya, semangat Mang Ahmad Yuk. juga ini. Gambar yuk. Walaupun gak ada Fitri. Balik bebel. Asup sia. Kayak cengiran. Yo, ya anjing. Potong-potong. Asup pun, hepun. Oi, urang yuk. Punten-punten mana mah. Tapi geus nyomporkeun sopan pisan. Punten teh abi mah biasa sonong boy ya. Daek ceun lamun dijual tapi ku gadun. Ceun mah eueuh nu teu daek rek. Dek dijual ka gadun, dek dijual ka Cina, dek dijual ka mana ge. Nu penting mah jadi duit. Tapak pisan ceun gitu mah. Geus kabeh dipoto. Terang dipoto. Nya keur nawarkeun atuh. Siap atuh, foto jepret. Nuhun ceun ke abi kabarannya. Ayo baik yang teh. Bu RT. Oke. Oh, si Somal Bino. Yuk. Ya. Balik tuh. Bye. Roll. Action. Punten teh. Aduh. Punten Ceyen. Punten Cen, gitu lah. Punten Jen. Punten geus jadinya teh sopan pisan. Asup mas asup ente ieu teu kacopot ente. Bari asup gitu. Asup 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 nyamperkeun. Tah. Punten. Ai bener di dia. Punten punten semua sarupun cek ente. Eta Ai cek kamera langsung ada yang bisa. Langsung nyeredel teh anu ulah. Punten dia mah teh ka ciri. Langsung kamu Ayo dah. udah kamera di situ atuh. Atuh tuli. Balik atuh cek waing ye. Yo. Di shooting ku urang. Siap. Standby. Roll. Action. Punten Jen. Punten we meni salon gitu, geus diharapkan punten. Geus sopan pisan. Git pet, rada ka dieu pet. Langsung kieu anta teh kieu. Ah, Meni canggung gitu. Pulang deh tuh. Pokoknya adi tapi canggung juga nu batur. Nek setengah ngobrol we ente mah. Punten tapi Udah di kejiran. situ we atuh. Punten geus kejiran mah gitu. Yo. Nawahanna jauh-jauh teh. Tok bisi bumbar di dia tah. Jangan. Tapi tong hareup teh Tah kan. di dia Bu, tah ibu di dia tah. Yo standby yuk. Tah pepet. Benar. Nu sengklek. Anu keluar kieu masuk ke kiwa. Anu buronan aya. Bisi bade mah aya anu setruk. Ngeulan geul. Mau ngatur gitu mah ih hayang lagi gaduh beunghar urang mah ieu. Aya ngan kieu teh. Yen. Sistemna teh yen kok dijual. Dijual. Bae lah yang mereka dijual. Edek ditawarkeun ka Cina. Edek pokokna mah ka Jepang. Ka mana we lah yang penting mah cai duit pokokna mah cai ieu. Kana naon dijual? Teu naon lah yang penting mah cai duit. Nah, ya tuh mungkin foto teh yen. Sok foto kasih puasna ya foto. Terus gaya. Waduh, foto kieu. Sepuasna we lah. Tapi kudu jadi duit mah. Jadi aya abi ka dedi, aya abi ka dieu. Pokoknya kudu aya, mun eueuh mah neangan.
Oh siapa kayak gitu mah. Kawi kan dia lamun betul ke anjing aja. Mama awet aya sok kabaran mun eueuh mah bae ngaya di we ceuyana. Siapa tuh? Aing nu satruk beungar. Ah, bukan mah yang mau duit.